Alif, apa kabar? Gimana? Merang-merang gimana gitu? Seperti perempuan. Jangan serang bae tajal. Yosia. Cai mataan lagi-lagi nubuk ya. Jadi botak. Kenalkan, aku Mariam, aku dari Jakarta. Aku kesini mau cari Mas Tabroni. Kim. Kurku mah dia main hing. Mak, punten mak. Iya bener, pojok rangda. Aing mau ga. Ku aing mau ga kalangan mereka. Desya tadi goyangnya kurang pulen. Kira-kira acak neng siasa menikah. Wah, Ole, puas, ole. stop, sandalnya luculan dah kamu naik naik. Ini dia, bukan besok aja. Ya Allah, lindungi Baim ya Allah. Ya Allah, lindungi Iwi ya Allah. Mak. Pasti ini kejang ujur. Marontok. Siapa ngeraing? Itu aing mah ketembangan. Ngeraing nanya ke Kaniat. Kon mah budak kalian mainnya tara hayang nanya. Gelak ku teh sopan. Kita sih ngoncelina di ini sih, Mak. Nah, gitu kakolot mananya tas tindik gitu. Hey. Tas mican runtah di gunung. Padahal mah mican runtah ka gunung teu meunang walik. Pane tanya ho. Panakannya hayu bae. Hih, kajon mana disuruh ke siage kajon man kali teu micana. Geus mah dia teuing. Tah ngomong jeung tapak sandal aing. Duh, dah heula. Geus kolot mah. Geus ditakdirkeun teu kadenge meureun. Tak munjuk bae. Hai salah, semoga pencarian kita ulah sia-sia, Pak. Heeh, geus jauh-jauh urang ka dieu pokona mah kudu ka timu. Mun heueuh ka timu kusek di kumaha Malika? Geus kumaha engke nu penting urang anjo gimana. Geus sange yuk. Sana yang malasa mune ojek mah ojek BG. Gilating kulasa sempang walilingna. Kajeun hayang sia ieu neangan. Geus hage mohon mangkat nanti. Malika, sia si mesa kanaon eta lagrag. Wedang, yang mah siap-siap jangke buka puasa. Bisinya ngana sama ning burit di dia. Kade sia mah ari leuseuh kalah dileguk. Enggak tenang bae ulah haribuk. Halo, Lik, kebeneran sih ya yakin ka dieu. Yang penting ra ada di kolam. Ayo penting naon? Lu kene lebih penting kene leumpang aing daripada ngadeng dewek. Geus, pokoknya penting di dieu. Penting naon? Geus aya masalah naon? Maturan aing nongkrong di dieu bisa cawena liwat. Duh, aing mah berapa gawean? Aing popog, Lik. Aing moal bisa mandalikeun ieu.
Pan sige ngarti. Sawe ini mantep parebut aing. Pan aing tuh enak wa. Ari Asia di dia mah. Kayak sia jadi pilihan terakhir nak. Kayak yang milih tuh lah. Kayak sia lebihan. Ah, coba cek sia ah. Buruk bus juga ada sari. Aing bukan serang lik. Eta budak sok liwat ka dieu. Bukna bahenol Telkom. Ya, inget si Malika kan bikin. Ah, Malika mang ke mandiri. Malika mah nomor 27 lik. Malika mah kalah kun sok liwat ka dieu. Ah, mah dia teuing pira nu sok liwat ge sapi nu di kandangkeun. Lo tega. Mantap nyesal salik engke. Mantap bikang pas rebut aing. Sana yang malosoy lo gimana di gunung. Ren hala atuh, bari nageng kenanyakeun ka jalma bisa nyahon. Aron mah bisi buriton. Sana tuh jelo ya kereta. Please sana yang diunggahkan kanu kereta aing loso. Pegah dong ge baru bae leuseum. Mendingan ni aing pingsan, tak mending digandong, tak mending kanu keretakeun. Geus beu atuh. Ngambing sana kapago. Ulah keras coing sana. Ulah keras coing sana. Aing sian. Bisi lagrag. Sana harana la nanyakeun ka jamna. Mak, kami ek mulu nanya. Sana hage dibantu ku suara sia, jamna lempang bae. Mak, nini. Siang ngagero aing? Hah? Hei, kamu tengah gero aing. Heeh, Mak, kami ek nanya alamat imah. Oh, di daya ya arana Asur Kim. Wah, di demo nu ngaran Durtim iya. Geuning si Durti Malika, harda ditanya deui ka banget. Imah Asur Kim ndi? Ngomong ti tadi, imah si Ukim gitu. Mana ge ngomong ka bener. Si orang di daging karanya laing mah. Kami orang jauh, Mak, rek nangan jalma ka dieu. Ek ngirim bataho mana mau gorobag. Enak aja imah kereta kencana peri. Kenal deh, Mak, kanu aran Aa Surkim. Oh, aya di nu ngaran si Ukim. Entah pangdang imah keur balanja, cenah jang anakna jeung ewena katanggungan, meuli baju, jang melebaran. Geus heuh aing dek rurusuhan ke nanyakeun deui nya. Sana hona kak Asur Kim geus boga istri, sana masih ngaku bujang. Sabar Malika, sabar. Pan sekang ge enggeus ulah ngarepkeun Aa Surkim teuing. Mending neangan deui. Deng mah boga kailangan Asur Kim dan geus melekat di hati aing. Kumaha kutan ayeuna rek nangan deui heuh imahna dini. Heeh, urang kudu musti nyangan deui. Padu lempang sia na daeng na leuseung ngagere di keretana.
Aing lemes sana, hati aing runtuh. Angot muncul lempang, hati aing nalaragragan. Seorang diri hanya berteman sepi. Kim, yakin ada Denesya masih di dia? Ku masih ya berubah keputusan. Motoran aing di dia. Itu, 6, aing diantar. Kayak Mas Iwi. Aing keri buka hutang. Baru sekalian ngabuburit. Siap, Bos. Wasek. Menahan perih yang kurasa, walau ini menyakitkan. Denganmu, semoga kau bahagia dengan pilihanmu itu. Jika menyakiti aku, bisa membuatmu bahagia. Malika rek nyangankan ide iya geraci cingsian lah cirik teuing gerobak na berat ke mata sia. Koh sedih koh memusikan gera dimatikan musikna. Sana siapa teu karunya ka sahabat sia. Aing ditinggalkeun Aa Surkim. Da ari cerik bae mangke mun aya si Surkim liwat teu kajeule mun cematena beak maha. Kajen gampang ke isi ulang pakai cai wedang. Malika jeule Malika. Naon sana aing mata, kajeule naon da kadangan cai mata. Sana itu cegah Ukim si Ilok tek ngajemput aing. Surki Malika di dia. Kim, itu jule ya. Ini jeung si Malika jeung si Sana. Surkim. Endi? Si mereka juga dilik. Terus enak orang kumai yuk, kajian nyaliwat baik. Wis Nam, kajian tenang, buat baik. Sorry. Ulah sore, yo. Gimana?